Lalampahan Abah Kabayan nyasab ka Agra, padahal maksadna nyaba ka Mandala. Saban jalma apal ka Abah Kabayan. Lampahna matak ngabarakatak, ngagalak-gak. Kadang-kadang Abah Kabayan mah gagah. Manahna bangblas, tara aya ngambang, tara aya mangmang. Mas takana lancar banyak akalna. Malah parawan pada hayang ka Abah Kabayan. Ngan kadang-kadang Abah Kabayan mah payah, malas-malasan, tara asak sasar, asal-asalan, kagarwana tarangan apakahan, garwana ngagarawak, hayang talak salapan. Nah banyak talak salapan, akar salapan maksudnya. Lantaran Abah Kabayan ayat cadangan apa? Cadangan parawan anak Abah Sastra ngaranna Mawar Mandala. Nya rag-raglah talak salapan kagarwana. Garwana karah ngegalak-gak. Da sama aya cadangan jajaka ngarana Pandawa Agra tatangga Paramlan. Hai Paramlan atau Pak Aram, baraya-barayana tatanggana kawan-kawana nyapana Pak Aram. Abah Kabayan gagancangan mangkat mawat calana serta atasana sarangkap, wadah mastaka, sandal, dan sagagang hayang. Nyatana hayang gancang-gancangan jang ka Mandala ngahalalkan anak Abah Sastra, padahal can apal jalan ka Mandala ka mana. Abah Kabayan karena kalacat karena kendaraan Agra. Kabayangnya nyasarna Abah Kabayan ke mana? Pas na kendaraan, Abah Kabayan nga-WhatsApp ka Mawar. Ayang, kang na kendaraan bakal datang ke Ayang Mawar. Maksad hayang gancang akad saja, jangan ada lamaran-lamaran. Maharna hayang apa sayang? Kata Abah Kabayan na WhatsAppna. Can lana Mawar ngajawab. Ah, jangan yang mahal-mahal, bah. Basmalah saja. Hamdalah. Anyang, sabab bagja. Hamdalah, katanya. Ah, dasar Abah Kabayan. Sapanjang jalan, wajah Abah Kabayan marah mai. Wajahna marah mai lantaran bagja taya papadana Abah Kabayan. Bagja lantaran dalam masa yang kagak lama Abah Kabayan bakal garwaan dan bakal marawanan.
Alah, Abah Kabayan. Ada saja. Gancangna kendaraan parat ka Agra. Sabada mayar Abah Kabayan macaan plang. Aya plang gang. Lah, nah kecamatan Agra, kata Abah Kabayan. Pan saya hayangna ka Mandala, nah ka Agra. Alah, dasar kendaraan haram jadah katanya. Malah nyalahkan kendaraan. Abah Kabayan ngalangkah ngadatangan padagang bala-bala. Dah lapar katanya. Pas ngadahar bala-bala, Mawar nga-WhatsApp. Mawar pacarna Abah Kabayan. Nga-WhatsApp. Abah, nah lama. Jadwal akadna pan jam 8. Baraya sama tetangga araraya. Penasaran hayang apal ka Abah. Sarta hayang apal, Abah mawa kendaraan apa? Avanza atau Bajaj? Abah Kabayan calawak. Bala-bala naragrat. Abah Kabayan ngajawab kelawan marah. Abah nyasab Mawar, katanya. Marah pan. Abah nyasab Mawar. Katanya kagak panjang Abah Kabayan. Nyasab ke mana Abah? Kata Mawar, ngajawab na WhatsApp sama. Abah Kabayan tambah marah. Ke Arab, katanya. Arab? Arab mana? Nah, ke Arab Abah. Arabinta Mawar, Arabinta, katanya. Nah, jadi ayah saya udah Arab. Hancanya baraya bakal ayah papanyangna. Naha Abah Kabayan bakal laksana marawananana. Dadah. Wassalam.